kumaha ulul albab teh alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Alladzina nyatana jalma-jalma yadhkuruna anu pada eling ya ladina Allah ka Gusti Allah qiyaman badena diu enan antum wa qu'udan jeung diu wa ala junubihim jeung saluheureun gigir-gigir nambah nyangkere emut tajid keur nantung keur diu keur nyangkere keur gogolera itu selalu ingat ka Gusti Allah tegasna aifi kulli halin keur tingkah kumaha bae tara pokok ka Gusti Allah. Ulul albab mah jalma anu ngabogaan akal mah keur kumaha bae selalu ingat ka Gusti Allah. Wanibnya Abbas yusalluna kadzalika hasbat toko. Yusalluna pada sholat ladina kadzalika hasabat toko tisa kuat tenaga. Maksudnya ulul albab dimaknaan ku Ibnu Abbas mah nuyal kuruna qiyama wa qu'uda wa ala junubihim teh tara tinggal salat sakumaha sakamampuhan teh kumaha be bisa nantung nya nantung teu bisa nantung dieu teu bisa dieu dongkere. Itu cukup bagus mana tina ya dzkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim tara tinggal salat bisa nantung bari nantung teu bisa nantungnya dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa yatafakkaruna jeung pada mikir-mikir ya ladina fi khalqis samawati dina ada bulan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi liyastadidu biha ila qudratihi sanihi ma jadi nu aya di langit nu aya di bumi termasuk langitna jeung bumi na teh di pikiran kitu ieu kumaha ngieuna samieuna nu aya di langit teh kabeh kitu di alam dalil kana kawasa anu ngadamel nya Gusti yaquluna bari ngomong rabbana ma khalaqta hadza batila bari mikiran nu katingali teh bukerek langit bari rada gegedeut teh rabbana ku pangeran abdi ma khalaqta hadza henteu ngadamel Gusti hadza kana ieu jajadian anu kadeuleu ku kabeh batilan bari anu batal aya bastan heuleuy bari gogoleut teh Gusti sagala rupabinya atunya Gusti kawasa tegaplah terjabas Gusti ngieu dia teh kabeh ge aya hikmah bari gogoleut teh lain bari mikir teh bari cukcak teh Gusti nya nulukeun dalil ala kamari putra subhanaka maha suci Gusti tina ngadamel hiji perkara tanpa aya hikmah sakabeh perkara didamel ku Gusti Allah teu padu bae dek jentulna dek bentukna erek kabeh itu teu lepas dina hikmah kabeh penuh itu maha suci Gusti Allah tina ngadamel hiji perkara eueuh gunana ya eueuh hikmah faqina adzabannar faqina maka mugi Gusti nyalametkeun ka abdi sadaya
mugi Gusti ngaraksa ka abdi sadaya azaban nari tina siksa neraka kana saksi siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana duh pangeran abdi sadaya innaka saestuna Gusti eta manari siksa jelema tudkhil anu ngalebetkeun Gusti kaeta jalma neraka nang neraka dileburu dipihapikeun langgeng dina neraka faqad akhzaitah. Maka geus teman-teman ngahinakeun Gusti ku kaeta jelema. Gusti jalma diasupkeun ka neraka eta teh jalma anu dihinakeun ku Gusti. Wa ma lidzalimin min ansor wa ma jeung teu aya tetep lidzalimin pikeun jalma-jalma nu zalim terus jalma kafir. Naon min ansor tasaha min ansor anu nulungan anu bisa nyegah tina siksa Gusti. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana tu pangeran abdi sadaya inna itu kerja di dawil ukul teh ya dawil albab anu ngaboga anu ulul albab teh dawil ukul anu ngaboga akal sok ieu sok ada ieu. Rabbana duh pangeran abdi sadaya innana saestuna abdi sadaya tasamina ngalungu abdi munadian ka anu ngagero yunadi anu ngagero ieu munadi ka manusia imani supaya iman. Eta kanjeng Nabi Muhammad atau ngadenge kana Quran anu ngagero supaya iman an aminu kana supaya aliman aranjeun kabeh bi rabbikum ka pangeran aranjeun kabeh. Gusti abdi ngadamu kanu ngajak iman itu iman supaya iman ke pangeran pamanalakeun iman abdi bihi ka pangeran. Rabbana tu pangeran abdi sadaya faghfir lana dzunubana faghfir maka mugi Gusti ngahampura pikeun abdi sadaya dzunubana kana dosa-dosa abdi sadaya wa kafir sareng mugi Gusti ngalebur anna ti abdi sayyiatina kana pirang-pirang kagorengan abdi sadaya. Para tulhir habil iko ulah ditembahkeun ulah ditembokkeun ulah ditohirkeun ku siksa. Itu aya nu dilebur. Wa tawaffana ai bit arwahana sareng Gusti ngamotan ka abdi sadaya mal abrar ai fi jumlatil abrar sagolongan jeung jalma-jalma anu barat anu halus baratja. Jeung di hayam maot teh digolongkeun jeung jalma-jalma anu halus. Saha al-anbiya was-sholihin hayam bareng para nabi jeung jalma-jalma anu saleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana duh pangeran abdi sadaya wa atina ay aqtina mugi Gusti maparing ka abdi sadaya makana perkara wa'ata anu parantos ngajangjikeun Gusti ka abdi sadaya ala rusulika tepan kana lisan-lisan utusan-utusan Gusti. Gusti naon bukti anu dijanjikeun ku Gusti ngalangkungan rasul-rasul Gusti. Mudah-mudahan dipaparingkeun ka abdi naon eta aya rahmat aya fadlu gitunya keunggulan. Wala tukhsina sareng Gusti ulah ngahinakeun ka abdi sadaya yaumul kiamat dina poe kiamat. Innaka saestuna Gusti eta la tukhlifu mal tawang teu layan Gusti al-mi'ad kana janji. Aya tahan saya jaga diri segala rupa. Itu dawil ukul mah kitunya jalma anu boga akal mah segala rupana diperintahkan Gusti Allah sadar kabeh Gusti kabeh perkara maya jadi dalil karena kekawasan Gusti Allah sehingga sadar kabeh nu Gusti Allah kabeh ku Gusti Allah ulah
itu bisa jadi naon perkara itu minta ke Gusti aya disalametkeun ku Gusti Allah sallallahu. Sallu ala Nuri Ahmad Nuril manazil ya Muhammad